Aktivitas di sawah sapoe ngalaan pare lanjut ngagebotan. Nah jadi caritananya barudak poe ieu mah yeuh aing nek siap-siap ka sawah. Atuh heueuh dak nek dibuat yeuh aing tidak lupa mawa bekal, mawa terpal, mawa karung japan nek ngalaan pare. Alhamdulillah daknya nek panen. Di dieu aing OTW bersama anak laki doang karena pak suami mah dak keur mencari cuan. Singkat cerita geus datang ka sawah, di sawah nage dak horeng rehe. Biasa namanya ieu sok loba heh nu mantuan ngan berhubung batur mah keur lebaran Rajab laju mararasak eueuh nu mantuan. Atuh mau tidak mau dak ieu aing ngagusruk he deuleu nyangaritan kapanannya dak atuh heuh ngalaan pare jak kumaha dak nek kasaha deui horeng nyalain kunu boga nama. Untungna bae nya barudak ieu aing baheula sok he ilu kuli dibuat teh kanu batur laju ieu aing mungkuna mah geus gasik dak sakieu mah he atuh kurang kumaha deuleu ku dari setengah kotakan nek ku aing bae anggeus. Lanjutnya barudak di dieu aing heh ngagebot sagala atuh heuh manual dak jabatur makana kemplungan sok aing mah teu boga kemplungana japan aing mah telok kuli dibuat ieu kuari mah laju aing sok kana ieu bae kuari mah kana terpal bae. Atuh heuh dak fokus-fokus na dak ku semangat na ieu aing deuleu kalah kajol bedeuleu dak anak oray heh dina panggebotan aing ku teu mireungeuh eta oray jol ti mana sapertina. Lain aing padahal nama lain teu sieun ieu ka oray heueuh nya bedak jadi mabur ge ka mana boa ieu maburna eta si oray teh ngeun aing atuh kumaha dak cenek sanu nganggeuskeun nyalain aing mah sorangan ieu cuma aing mau tidak mau ge sieun teu sieun ge ieu pokona mah kudu dianggeuskeun be. Jeung alhamdulillah nya dak ieu poe ieu kabeneran ku halodo ja biasana mah pan hujan bae di aing mah di dadari ya sok hujan ieu mempeng keur halodo ieu ku aing langsung kudu geura dianggeuskeun dak ja lumayan he diberean halodo ku Gusti Allah tadeuleu aing geus ungkut riut nya mawaan nya ngagebotan. Singkat cerita parena geus dibawaan ka imah alhamdulillah geus di imah tinggal moekeun mudah-mudahan halodo.